ai rakyat tetap kata langsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh? Rakyat teu butuh bau sungut, rakyat teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Iya. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat manu penting mah beuteng seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah. Bener wala bener. Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curug we hayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon kulan. Mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat. Salaku wakil rakyat, salaku pamimpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat. Angkat harkat derajat rakyat. Sabab suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat di atas segalana. Rakyat di atas segalana. Ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat. Cilaka dunia jeung akhirat lamun sekali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat. Goblok jangan ngahina goblok. Ngadon mamatahan sia. Ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu. Urang ajar gebruskeun kena kawacara di muka. Urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa. Ayan. Aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala. Mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka. Kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing. Dipelakan mujair. Goblok sia. Kawalat sia. Kawacan dari muka rek dipelakan mujair. Atuh diborongkeun ka curug diboron. Goblok sia. Nyaho aing dewa naon? Iya. Dewa naon? Dewa seuneu aing. Diduruk ku aing sakuseuneu. Tenang dawala. Dewa seuneu aing mawa blanwir. Disaprot goblok saku blanwir. Goblok goblok. Udah disaprot ku blanwir. Hi. Nyaho aing dewa naon? Dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing. Wani-wani sia ngaganggu ka dewa. Sapu ku angin sia ku aing. Aing dewa angin. Tenang dawala. Dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin. Lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin, kebenaran aing mau duit receh. Dikerauk sia ku aing. Goblok jai. Aing rek dikerauk. Tenang dawala. Di dieu